Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun hayu orang sami-sami panjatkeun puji sinaran syukur ka Ilahi Robbi kalayan hidayah sareng inayahna. Shalawat miwah kasalamatan pamugi tetep dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargina, ka para sahabatna, tur dugi ka urang salaku umatna nu mudah-mudahan aya dina panang tuyungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hormatin simkuring, dina kesempatan ieu simkuring bade medar perkawis diajar dina mangsa mahabuna wabah COVID-19. Tos sataun langkung wabah corona atawa COVID-19 aya di dunia ieu. Hampir sakabeh nagara katarajang ku ieu wabah. Salah sahiji akibat tina ayana ieu wabah atanapi pandemi teh nyaeta kana diajar. Di sasi Maret 2020 dugi ka ayeuna urang salaku murid sakola diajar di imah atawa BDR. Dina mangsa wabah ieu urang teh dipaksa ku kaayaan nu nitah urang diajar di imah masing-masing ngaliwatan online. Nu asalna urang ngarasa semangat indit ka sakola sebab bisa tepang jeung guru-guru katut rerencangan, ayeuna mah tos dipahing alatan bilih aya klaster anyar dina penyebab virus corona. Sanajan urang ayeuna mung tiasa tatap muka ngaliwatan Google Meet atawa Zoom, dihareupeun urang sadayana tetep soson-soson dina diajar, ulah ngabeungeutkeun ku main game online atawa TikTok. Tong hilap oge urang kudu ngajaga protokol kesehatan. Mun kaluar ti imah kedah nganggo masker, ngumbah panangan nganggo sabun, jeung ngajauhan tempat-tempat anu rame atawa kerumunan. Ku cara kitu mugia urang sadaya tetep sehat tur teu katarajang ku virus corona. Sakali deui, hayu urang soson-soson nguprih ilmu pangeuweuruh sanajan urang aya dina kaayaan mangsa mahabuna wabah COVID-19. Mugia pandemi corona enggal teu aya supados urang tiasa diajar tatap muka deui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hormatun simkuring, moal panjang nu dipihatur ku kuring. Hatur nuhun kana pangatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.